Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng. Ngadongeng Sunda dina jejer cariyos nu kakantun kamari teh dina jejer cariyos barudak liwar. Kamari di nu kakantun teh dina bagian ke-12 ayeuna urang teraskeun dina bagian ke-13. Kamitra baraya dulur saudara salam dunya tong hilap di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul mangah supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu urang kawitan wae dongeng teh dina judul Barudak Liwar bagian ke-13 mangah maranco manco. Kocapkeun kamari teh panggih jeung si Ecep anak Bahomon si Ocoy Sincoy teh. Cenah mah arek nyokot deui pare anu kolotna ajak ka Sincoy. Kumaha, Cep? Rek ayeuna wae. Kela inung urangna tingali heula initan ka sawah kaler. Dari bapak maneh mah tadi orang ningali ngus init ke ditu ke sawah itu ke balong. Heueuh hari kitu mah. Ke urang tingali heula. Mitra jalan hareup si Ocoy jalan tukang nu wani tukang. Pek geus suwung geus arareuweuh Sintang jeung Maani ka sarawah. Sawah anu belah kaler. Tukung si Lila datang. Coy. Ieu naon Cep? Ayo budak asup buru ke dieu. Bukakeun pantau rahasia teh artinya. Terus si Ocoy, Sincoy teh asup. Ieu dorong ieu. Jebleg. Nangkarak asal nama jebleg digulingkeun lan je nangkung. Geus kitu dorong ngakepelebah pantau leuwit kuduaan da gede jeblegna teh. Geus kitu kolotrak ka si Ecep teh, Sincep teh muka. Pantau leuwit kaina tampanan ku si Coy di handap. Rek mau sakumaha Cep? Mawa we kos kamari deui sakitu. 2 karung laleutih 2 karungkeun setengah-setengah. Atuh. Geus aya karungna. Penyeug geus hayu. Hayo. Lus atuh tutupkeun deui we. Leuwit teh kareduk kuduaan hiji ewang sakarung ewang. Tong obating coy berat. Geus we sakieu ieu sakieu ka bawah mah aya 20 kilo. Geus tah sakitu lah geus moje yeuh. Yuk talian. Talikeun anu talian we dang hajah mawa tali rapia. Duanana gajleng heula we Sincoy teh heula. Coy mana teh heula coy. Siap. Turun Sincoy. Nangtung dina jubleg. Tampanan Sincoy. Alungkeun da berat ditahan. Tampanan deui alungkeun deui. Turun Sincoy na jubleg nangkub deh. Tuturun bijil we si Ecep. Tutupkeun pantona. Adeukkeun coy eta na kaina. Tulak kai cepret we da aya salawat gemuk. Ayo bawa hiji ewang gusur rada semua digusur da berat. Geus we bijil geus ieu. Si Ocoy bijil ti heula tampanan ti luar dina pager. Geus kaluar duanana karung bijil we si Ecep tina pager teh bebenah deui we. Teu kacerita pakurut muka. Geus kitu motor standarkeun 2. Kumaha Cep mawana? Mane laun hiji simpen ku urang di hareup hiji na tengki. Atuh ngajualna ka mana? Bojong Soang. Ka Bojong Soang rada alus hargana. Bojong Soang mah di ditu mah 1000 di ditu mah Bojong Soang mah aya leuwihna.
ting 13 ting sabaraha sakilon. Ang sa cigebar sia. Bisi katawian ku inung maneh di kaler panangaliwat ke sa ka di alah unya euy. Bener untung maneh coy panjang ingetan. Ok si Ecep bareng atuh maju di selah motor. Ini teh kebak jalan kidul gang bijil kidul ka bijil ka pas ojek. Mun ayeuna mah da baheula teh cenah ojek mitra palidinya teh. Atuh tuluy yang berengbeng tuluy. Jog aing joga deselan di Cigebar teh aya deselan yang ngarep ngidul baheula mah duka dusasana mah pirang uning. Ditimbang teh aya 2 karung teh aya 40 kilo geuningan berat teh da barudak mah heuh si di 20 kilo ge ku bodak mah. Yeuh. Sia ngajualan wae pare aing teu tanggung jawab. Oh. Nu boga desa. Mau motor omong lah. Mah kuring we. Jadi pentaan hese duit. Tah dibayar tah 40.000 40 kilo tah kurang saeutik malahan ge baelah 40 kilo we tah 40.000. Teu mitra. Teu kungsi lila tampanan duit teh. Teu cing laleos deui. Pokona mamang mah tong kreuh tong bebeja ti kuring sok mulian pare lamun nyahoeun berarti mah ngomong. Wah atuh ngejik we. Cing laleos atuh kana motor riclak beusin coy bonceng. Geus kitu teh tuluy maju. Rada kaditu rada jauh ka lembur kaditu ka dieu jauh angang ka lembur ka Cigebar jauh ka lemburna jauh eureun heula. Coy ku aing beli ceban maneh urang 30 bae. Sip oke nyir cobaan euy. Mahi 20 bungkuseun yeuh mun beulikeun udud mentongkeun udud wae atuh sia teh leutik keneh. Cokbok si Ecep. Urang mari keun di dieu Mah tuluy we jauh keneh. Watuh belah dihareup deui tutu. Parapatan mitra deukeut parapatan anu Cigebar Cijagra kitu nya eta teh aya Mang Usin di daerah dinya teh. Eureun si Ucep si Acep mah tuluy kebat balik ka imahna we duka ka mana leos eta mah. Eureun di Perebah Parapatan. Da kaditu ka dieu si Ocoy mah loba baladna gitu. Kebeneran aya si ieu waktu harita teh si Joy. Coy. Ti mana ai maneh? Urang ulin we jeung urang yuk. Ayo co eta Joy. Ka mana? Urang ngalalauk. Di mana ngalalauk da can dibedahkeun ieu bal. Ieu dia balong. Balong ieu we. Kumaha ngaranna aing teu bisa. Sia mah bodoh. Tuturkeun we aing. Aing boga akal. Oh, ieu mah geus kan pencurian deui we. Aganeng Sia pencurian. Hayu we. Tuturkeun. tong beh dituting euy aing era ku si Neng. Sia boga dosa maneh ka si Nen. Pok si Joy. Panjang sia atuh bisa nong teh ngintip. Wah da seubeul ieu bae atuh dah ting da teu bukti. Tra kocapkeun teu kungsi lila datang nu ngurus balong eta. Kalawe itu aya si Aji itu nu ngurusnya cek si Joy teh. Tinggal we di dieu ti kaangangan tingali jauh ti kajauhan we mun geus jauh. Karak mun geus ka saung deui.
Eta teh mitra di dinya teh balong adeng Bang nu badagna lamun balong eta dibedahkeun teh hampir tamplok warga teh ngalalau naon model nu teu dipelak model bogo betrik naon mujair nu kitu nu dipelakna khusus ari nu boga mah lauk emas balong eta teh tereh ka dialadang geus cing karucibek geus cing bararebes tereh dibedahkeun cenah mah saminggu deui si Joy mah apal da deukeut sidik lemurna Kumaha Joy atuh ngalana urang bingung. Hayu ngalacacing heula. kuliwed we atuh kapipireun ka kebon awi kurah koreh kebeneran si Coy mah menang cacing gede cacing kalung Ulah cacing kitu gede teuing. Nu leutik we nu bodas. Oh, tu kurah koreh di menang. Ieu nu kieu Joy. Tah nu kitu sok gunukeun. aya meureunannya saruas awi mah itu setengah ruas awi geus tutupan we ku daun talus dipeudelankeun cocokkeun Mana useupna ari maneh rek useup teh? pok si Coy Cokojo make ulih seup sia bleguk. Tu kaciri atuh ngulanggeunana make useup mah. Aing teu ngarti atuh da teu bisa kakarak nu kieu. Ku urek. Tuh urekna gen urang mah di imah hanteu aya nu urang aya 4 2 hiji ewang mah mau urekna mah hiji ewang ulah loba teuing. mitra kocapkeun si anu jaga balong geus ngejauhan geus ka saung paranti pangiuhan eta teh 2-3 jam sakali muter atawa setengah poe muter rek balik muter gitu bisa anu bocor bisa anu miis balong dari lauk mah sidik di jero cai cenah pokna teh kitu geus kitu kabeneran di lebah kalerna mah jeung belah kidul loba tangkal ganggeng gitu baheula mah ganggeng anu jigana tos langki nya ganggeng anu jiga kangkung tap daunna teh tapi gede ieu mah tah rada wuni kadinya nya kieu ye Coy alungkeun we urek teh di make cacing bener jedug cangut bedoa kajeleng beunang lauk teh Euy maneh mah bisaan cik urang. Sok atuh nu maneh eta kitukeun kos urang. nyobaan si Coy teh nud gitu si pantehnya di Bedol polonyon. Antep heula atuh cenah dihakan heula eta mah karek dilamotan atuh. Ke lamun geus rada digusur karak bedol. Oh kitu. heueuh der deui cobaan si Coy jedut meunang badag malahan mah Montong riweuh sia teh atuh budak ieu mah mau. Nying aing mau wae ulin teh loba we dosa aing. Sia mah dosa wae sok. mitra teu lila meunang 20 siki eta sagara dampaleungeun anu mawana teh kanu emer 2 hiji ewang buru lada lalumpatan geus meunang sakit meunang loba ateun si Joy Ayo simpen heula we di imah. disimpen we heula kanu emer gedekeun disaemerkeun Ka mana ayeuna? Hayu we tuturkeun urang. Ari pek teh mitra kateun si Yuyu. Ancis cenah aing era kateun si Yuyu mah. Maneh we nu ieu nu ka di Yuyu na urang ngadagoan di dieu. Wah atuh bae maneh dagoan di imah urang di dieu tadi pipir yeuh. Tah cai nginum aya.
Eos atuh si Joy teh. Teu kakocapkeun di jalanna jol we katen si Yuyu. Ciyo. Assalamualaikum Ciyo. Jang Joy. Hayana naon Jang Joy? Itu aya lauk. Si butuh menang ngecerik di itu tuh di totogan seke. Aya sabari hiji segera dek kumaha. Aya sagede dampak kolot mah saluhureun teu uing mah udah budaknya manehna. Tah sarua jeung dampak leungeun ci Yuyu mah. Walah garode atuh. Garode segitu mah sabriji. Aya 20 siki. Aduh, loba geuning sabarahaan. Eta Yuyu wanina sabarahan bae dibeli we 1000-an hiji. Ulah 1000 atuh 1500. Jualeuna 1500 mah. Mun arek jig bawa ka dieu. Oh atuh ke Leos atuh si Joy teh. kumaha coy? Eta Joy. Wah, euy ngeun ditawar 1000-an. atuh Ieu 20 siki 20.000 meureun ceban ewang euy kagehan. Kumaha coy? Kumadinya we urang mah teu nyaho. Penting mah kumaha maneh we. waduh geus urang jual we nya. Ojig we bawa. Ngan urang moal ka ditu era. Oh bae cicing we di dieu. Mitra jol deui katen ci Yuyu bari mawa ember. Bari mawa ember deui si lauk. Ciyo. 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 Mana laukna? Oloy, kuatir deui kieu. Yuh duitna sok tabahekeun kanu korang. Ulah kanu korang eta mending ge bisi pararaya da isuk jualeunana mending paraya tuh kanu jolang we nah hari hirup ge dibebener deui. Perlo atuh lauk teh dibahekeun kabeh. Tadi mah duit ini teh berengbeng deui ini si Joy. Tuh coy. 20.000 euy. Yuh. Coban ewang. Moal dorakai ieu teh euy sia mah kanu doraka deui wae. Ya geus moal. Ayeuna maneh rek ka mana coy? Coy, rek ka mana maneh ayeuna? Tadina mah urang teh arek ka Cibopeng, engke teh pan peuting aya dang ieu layar tancep di Cigebar bieu teu ningali teh. Wah, aya gitu. Aya. Oh, urang atuh ajak urang miluah bareng jeung urang. Heuh hayu. Urang rek ka Cibopeng heula jeung si Petru. Terus si Atta, saha we ngabejaan. Hojik atuh ari kita mah. Urang arek mandi heula Bayah ke urang mah di imah we. Ini teh atuh mitra leos sekakulon. Ngajugjug ka imah si Bopeng. Peng. 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 Tukung silila kolotrak. Coy. Terus di mana? Tos di ditu tos ulin we Cigebar. Ada mula boga duit isi itu 15.000, 20.000 di si Ecep, di si Joy ceban, jadi 30.000 meujuh jang lalajo mah waktu harita mah mitra. Udud peng. Yer, ini sabungkus ududna ge euy. Anjir filtra euy gaya. Bade di mana? Ya udud dah. Ulah di dieu atuh ududna euy kapanggih di ditu we si Cai. Kebon awi teh biasa. Ayo atuh ajakan si Paung, Bebek, si Ipih. Oh ayo, efek teh mitra geus nepi ka heuh terus cicing laleos geus nepi ka sisi susu ka balong ka lain kawahangan gitu ka Cikapundung pek teh di kebon teh geus ngaloba barudak. Geus arulin gitu nya geus di pangulinan ongkohan hapeun tangkal Ki Hujan. Pek teh kebareneran araraya
anu disarebutkeun tadi teh. Pi. Pi ka dieu pi. Eh, Coy, gimana coy? ah, ieu terus jak si Bopeng ulin. Atuh araya udud geus aya udud ya. Urang ngudud. Pokok kitu udud aya hayu. Minta bring barudak teh ka si Cai sebatang ewang malahan mah harita mah udud dibagi. Malahan menyesa ududna teh. Wah, cing palalenyun we. Geus kitu teh tuluy palalenyun. Oli ieu euy. Meuli Hareunana jik. Oli ieu. Gopeun naon we lah. Cis baduitna si Encoy euy. Ah, nang milik aing. Oh, atuh ke urang meuli heula ka warung. Naon wae ieu teh? Atuh limun naon amigo euy hiji amigo ngeunah. Bae bala-bala gehu we lah sisana nu kitu. Amigo 1000 pan. Sisana we gogorengan naon we atuh. Oh, siap Lah. Pok si Ipih anu ini teu lila datang. Wah, recok kana opieun amigo seragot ewang. Amigo teh anu karasa sirsak baheula mah mitra. Semua hejo. Luka ayeuna mah naon lah. Loba nu araneh katuangan ayeuna mah. Make jeung tai ayeuna mah nya hapunten nya dibareuli Haiti. gila cenah. Tai dibeuli padahal bahasa luar negeri nya. Mitra waktosna ujung seep keun anjing urang teraskeun ieu dina judul Barudak Liwar. Carita boga lakonan nu puguh Masin Coy kitu. Urang kantunkeun heula urang tunah heula anjing urang teraskeun deui di bagian ka 14. Ka mitra kasadayana kadulur baraya nu di dulu-dulu nu di lemur baraya nu di kota saudara salam dunya. Tong hilap di like, di komen, di subscribe channel Suna Bandung Kidul sareng simkuring Kang Gugun. Mugi janten hiburan manawi mamanawian layak didangukeun hapunten. Deui maukur dongengnya. Kabaraya sadayana mugi cing sarehat, cing digampilkeun rezekina, ditebihkeun tina balaihna. Sareng teu waleh ditangtayungan ku Nu Maha Kawasa ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kahatur ti simkuring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.